Mubalik anu kurang dianti-anti kersana Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Dudi Paridudin anu katelah uha cepot sumangga kamantena dihaturanan kanggo mapalen tausiah kurang alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lauk dina karamba marabahayam dina cecempe nudara riukna mah loba ngajawab salamna teu kompak kabeh. Melak jati di sisi balong di banjuran deui ku cai bisi tadi mah keur ngawangkong simkuring rek nyobaan sakali deui. Anu ngajawab salam ridhotul ikhlas mudah-mudahan balik tiri sing aya nasib nincak tanah suci Mekah. Untuk ngajawab salam mudah-mudahan balik tiri sing aya nasib nincak teh kotok sih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sieun keneh ku teh kotok geuning. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bi maulidi sayyidi waladi adnan wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam illaulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul arabi wal ajam. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi ziham. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aydan fi ayatil ukhra wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hafadha sunnati akramahullahu ta'ala bi arba'i khisalin al mahabbah fi qulubil bararah wal haibah fi qulubil fajarah wasi'ati fir rizqi wathiqati fid din. Wa qala al ulama ma huwal maulid huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayati thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rizukna mutaba'atan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi salam walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun pengatur waktu penata acara garis dengdek protokol nya garis dengdek kecil da urang mah urang Sunda ulah garis miring kecil garis dengdek we da urang mah urang Sunda garis dengdek protokol tuh ngomong teh mudah-mudahan ya selaku MC senantiasa dipanjangkan yuswana ku Allah bari barokah amin. Bu, Bapak dina acara mah panggagah-gagahna pangkat jeung jabatan taya di protokol. Kiai ge eleh, pejabat ge eleh ku protokol mah. Naon sababna? Setinggi apapun jabatan seseorang, setinggi apapun ilmu alim ulama, lamun teu dipersilahkeun naik ke protokol, aing mau naik ti ka isuk. Hidup protokol hidup. Mudah-mudahan panjang yuswa bari barokah amin. Oke, wabil khusus tailap kepada alimil ulama, kepada kiai, kepada jengan, kepada pimpinan pondok pesantren, kepada pimpinan majelis taklim, wabil khusus guru dan sadayana kersana pimpinan pondok pesantren Darus Saadah. Mudah-mudahan ya para kiai, para jengan, wabil khusus anu aya di wilayah non ieu taeta itu kadene. Mudah-mudahan alim ulamana, para kiaina, para jengan, para pimpinan pondok pesantren wabil khusus anu di kampung ieu. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, tapi tengirangan rasa hormat simkuring kamarantena, hormateun simkuring sadayana. Mudah-mudahan alim ulamana, para kiaina, para jenganana anu ngagegeh dayeuh di tempat, mudah-mudahan diperanjangkeun yuswana ku Allah bari barokah amin. Dijembarkan milik rizkina atau naon-naon anu parantos disampaikan kumantena berbentuk ilmu, mudah-mudahan sing ngajadikeun ilmu anu manfaat anu mantak bisa nuduhkeun ka urang sadayana kana jalan anu diridho ku Allah subhanahu. Atau mudah-mudahan lebih utami, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana, para kiai, para jengan, para pimpinan pondok pesantren senantiasa ku Allah sini paparinan murang kalih anu soleh tur solehah pikeun neraskeun kana perjuangan marantena dina ngabela agama Allah, neraskeun perjuangan Kangjeng Rasul dina ngabela akidah ahli sunnah wal jamaah amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sadayana naon sababna simkuring saacan ngalajengkeun naon anu badis dibahas langkung tim payun simkuring sok ngaduakeun heula para kiai, para jengan, guru-guru urang wabil khusus sina panjang heula umurna. Sabab ku zaman kiwari punten ibu ampun paralun ku zaman kiwari teh dengan calon kiai teh geus rada harares, calon ulama teh rada harares. Mana buktina punten Pak simkuring asli daerah Cigombong Bogor kajen teu nanya ge. Asli Bogor ditonggoheun Imam simkuring aya sekolah tinggi penyuluhan pertanian STPP Senakma. Eta STPP Senakma sekolah tinggi penyuluhan pertanian dina sataun sakali minimal ngaluluskeun 250 jadi di insinyur pertanian. Sataun sakali ngaluluskeun 250 jadi insinyur pertanian. Bahkan di Jakarta ada fakultas kedokteran cek beja mah dina sataun sakali eta fakultas kedokteran ngaluluskeun saeutikna 300 jadi dokter. Bahkan di simkuring ada SPN Lido, sekolah kepolisian SPN Lido Pak dina sataun sakali, bahkan tina hitungan bulan sakali ngaluluskeun jadi polisi itu nyampe 2000 anggota polisi anu diluluskeun dina sataun sakali di SPN Lido. Apa saya pakai condong kadinya, tapi simkuring yang pernah ngadenge dina sataun sakali satu pondok pesantren ngaluluskeun hiji santri jadi kiai, satu ulama meninggal sekarang 10 tahun kaharep can tanah uruh aya gantina. Mudah-mudahan guru urang sadaya dipanjangkeun yuswana ku Allah bari barokah amin ya Rabbal. Ngan jadi pertanyaan nah ai urang dieu nyaah teh ka kiai, resep teh ka kiai nyaah naon eta bangsari ka santri. Bener ibu di Bogor mah biasana rata-rata jawabanana ka kiai mah nyaah mer. Aya resep-resep nit. Biasana gitu di Bogor di dieu mah da oh sarua bukan di dieu mimitina. Da bener ibu di Bogor mah ka kiai teh jiga nganggap uyah. Ari kitu usan uyah kumaha eta uyah ketika ibu-ibu teu nyayur mah uyah teh dibutuhkeun bulan kore sugan rek melahkeun cuek we. Bener gak? Tapi ketika ayeuna ibu-ibu arek nyayur sok sanajan bari hujan golodok mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capek nah sabab aing naik ojek ayeuna mah modern ku sabab jauh di jugjug hujan aing teu karasa ku sabab butuh uyah sabab lamun nyayur teu make uyah terasa hambar
gitu ge ka kiai sugan urang dia aya hasil ngajual tanah teh kamari teh misalkan ngajual tanah 2 hektar menang duit 450 juta penting-penting aya kompromi salaki jeung pamajikan jeung salakina mamah apa si bebeb oh pan biasana pamajikan mah sok bager aya ngitung duit di salaki mah di ditu di Bogor ada apa bebek lain mama orang teh sajual tanah tadi berang benar cenah berang bapak orang teh sajual tanah berapa hektar 2 hektar menang duit pada duit 450 juta mama naon papa di urang teh aya kiai ada gitu di urang teh aya ustad anak urang anu 2 ngaji eta di ustad urang oge sok mingguan ka manehna sareng sakali urang jadi apal mingguan urang jadi apal halal jeung haram urang jadi nyaho babagan ibadah nyaho rukun salat nyaho ngabatalkeun salat urang nyaho surga jeung neraka eta teh ku ilmuna kiai tah si ustad Ustaz pemagan ka urang aya nama mamah tong kamikiran meuli mio mamah tong kamikiran meuli mobil Avanza mamah ulah kamikiran ngabangun imah anda geus ka ustad ayeuna 25 juta aya nu kitu ka kiai ti dia aya anu nyebuteun aya mudah-mudahan sing haburan dosa ngabohongna sia biasana rada hese boro-boro 20 jut karena disambarkan ku kiai ge buru haripet nyumput di Bogor mah kurang nyumput kiai ka dieu ari kitu sok tak udun di Bogor di dia mah moal anu ngaraku sarua wae mudah-mudahan lah ya guru-guru sadayana sakali deui panjangkeun yuswana ku Allah bari barokah amin tapi ketika urang dia aya menang karena dapat jeung kasusah saha anu pangheulana diinget pasti kia mana buktina lamun euceul kamaotan euceul ka musibahan jam 3 subuh sanu pangheulana diteang ieu moal yang tukang parkir moal jam 3 subuh ngudang-udangkeun kiai pedah kamautan assalamualaikum kunaon sia teh bapak heuh bapak sia kunaon bapak heuh bapak sia kunaon bapak tuyul heuh cek urang mah tuluy mah saking bugeroge nyebut tuluy jadi tuyul benar orang dia butuh ka kiai benar lamun kamautan anu pangheulana di teang pasti kia urang dia arek kabesan ka Bogor sanu nyelehkeun urang dia arek datang besan di pelabuhan Ratu sanu narimakeun urang dia nyalebetkeun budak 40 poe bari ngayun budak bari ngaguti bungna saha anu mimpin bahkan ketika kamautan anu nguruskeun ti awal ka akhir teh saha urang dia pemuda oge lamun kasurupan pasti neang ibu-ibuna oge lamun hese ngajuru osok neang bidan kiai di kiai deui urang dia kutega teang bidan eueuh hese ngajuru mah ulah neang kiai ih amit-amit mah dae ka bidan tapi subhanallah akang yai guru simkuring berarti orang di mah panitiana sukses membina ibu-ibu ulama di dia sukses ngabina ibu-ibu mana buktina penting ayeuna mah di dia marga tiung ayeuna mah teh siang ke mah biasa balangkeun kana pantau biasana lamun can biasa mah sok aya alasan sok hareut bayeung ararat balik ke imah ciu ke lawan pantot datang we kiai kadinya assalamualaikum atak kiai datang bubur nyawel tiung kan palebah nyawel tiung teu ditingali heula kolor salakina ya Allah tapi dua ribu istiqomah yakin bener Kang punten di mana-mana oke lamun acara ibu-ibu teu rame Kang teu rame ibu-ibu jeung ibu-ibu mah paling terdepan setiap acara ayo mun pengajian mingguan anu lobana pasti awew sok kan bener bukti na sim kuring pengajian malam minggu lamun babagi daging korban mah 500 urang teu cukup kan babagi korban mah daging 500 urang datang ke masjid waktu na majelis taklim pengajian mah datang mereka 20 urang kitu ge sasajuri gungkul ari awewe mah kang pinuh madrasah oge pinuh awewe mata resep simul ka awewe teh naon hiji kompak bari rame arek terame kumaha kiai ngucapkeun assalamualaikum ibu ngawana rangko di tuh aing ngampokeun kitabnya sih eta bakal mersit jamu itu kan ya Allah mantak simkuring makang nempo ka kompakanana paling resep ka awewe teuing ka lalaki mah teh resep we ini atuh bahaya resep ka lalaki mah kan urusanana naon alasanna ustaz make resep ka awewe mah gede kawani aya opat awewe kelebihan wani awewe mah naon hiji kawani awewe Kang awewe mah wani yang harupan maut mana buktinya sakali ngalahirkeun harita ibu berhadapan dengan kematian betul sakali ngalahirkeun tarohanana nyawa
nyeri oleh ke nyeri anak dalapan terikun kakapokanana sih tapi bingung kan udah ngorondang kene Gus kunaon saya teh ustaz kalepasan lain kalepasan sama beuki eta. Nomor kedua kelebihan awewe mah wanian kan wanian naon wanian nyarekan anu dagang mana buktina lamun lalaki arek dahar pek eueuh laukna kumpang ka hareup pas di hareup tukang chicken cek kata si bapak mang eta chicken baraha 6.000 goceng kang bumbuna crispy spesial 6.000 teh geus murah di Batam mah 7.500 ka akang 6.000 lalaki mah simpel pikiran anak daripada aing mah bener hayang encan mencitna encan kadudutan anak encan ngagodogna encan motongan anak encan ngaleubehan anak encan ngagoreng lila wae manten berapa 6.000 bungkus lalaki simpel tapi awewe mang baraha eta chicken 6.000 mun juga pakai sound system ngomong tuh iya tolong kali teh kauntungan kamana kan liwat 4.000 geus 2.500 wah ini eta awewe nyarekan dagang cek nu dagang 100 nu balanya model kieu bangkrut aing teh ya Allah. Nomor kaopat kelebihan awewe wanian naon nomor 3 saeutik aing wanian naon nomor 3 ngiridit tapi bala lageun awewe aya mah tara ka pasar tapi boros duit naon cek ode ya Allah tapi tara ka pasar pamajikan teh mah tapi duit dibere salah kita tareh bea anu kamari 2 juta bea berapa poe 3 poe naon tuh ada rantung ya Allah ya Robbana tiung kamari geus acan lunas geus ngiridit deui wae keukeuh we anu mayar masalah sok mayar hutang aja ku salaki ulah aja hiji-hijina nah boga salaki hiji-hiji pake mayar hutang moal daekeun. Nomor keempat kelebihan awewe kang punten awewe mah punya indra keenem bisa tembus pandang awewe mah di mana aing neuneuh duit kanyahoan ieu awewe bingung eta mata lalaki kudu boga kantong Doraemon kang bingung eta ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang yuswa bari barokah amin ya robbal sakali deui mudah-mudahan guru urang sadayaran panjangkeun yuswana ka Allah bari barokah amin ya robbal. Oke teh hilap ka para aparatur pemerintah dikawit atasan dugi ka bawahan sipil maupun militer dikawit Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak RW, saudara Bapak RT nah anu mimpin wilayah sebagian dina negara. Mudah-mudahan selama dipimpin kumantena ieu daerah tasih jangan daerah anu makmur kemari paloh Jenawi murah sandang murah pangan ramai beungeun ramai alaeun oge mudah-mudahan sing jantan pamimpin anu amanah senantiasa bika contoh kana akhlakna kepemimpinan wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi oge wabil khusus teh hilap ka para jamaah sadayana bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, saudara pemudi, ibu hajah, bapak haji, santriat jeung pada santri, aki-aki jeung nini-nini anu hadir di haflah mubarokah ieu sejak ngahadiran kana ngagungkeun Maulid Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan ti kawit dugi ka akhir nu tebih nu caketna setiap langkahna ku Allah sing dicatat jantan amal soleh bari diukurkeun di yaumil kiamah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, wabil khusus ka para segenap alumni anu parantos ngasepuhan kana ieu acara anu parantos ngorbankeun anu janten panitia dikawit harta tenaga katut pikiran anak dugi ka terlaksanaan ieu acara wasilah pengorbanan para panitia anu janten alumni ieu pondok pesantren dimulai angkatan barakan pokokna mah angkatan pokokna mah gitu. Mudah-mudahan di pengorbanan para panitia senantiasa sing dibalas ku Allah dunya jeung akhirat amin ya robbal. Oke, mudah-mudahan sing jadi wasilah atuh marantena sing diaku janten umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang terakhir wabil khusus sim kuring nganuhunkeun alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wasilah sim kuring tiasa silaturahmi ka ieu kampung wasilah guru sim kuring nyaeta Kyai Haji Badri anu kangel anu gaduh lakobna nyaeta Ki Bima ngondang ka sim kuring kamari teh 2 minggu ka tukang mah nya ngondang lewat nelpon beri maksa ibu ari teu datang ke enggo awakna jamu buandak eta kitu nelpon kiai wayahna tanggal sekian malam Jumat pangnyeriankeun salaras nama Kang
salaras nama jadwal penting teh lain ka dieu ngan wena maksa jadi simkuring ka dieu kudu nama penting teh ka Depok simkuring teh ceuk ngan dipikir deui arek naon ka Depok oge ngondang eueuh pagawean teu boga atuh heuh mending keneh ka dieu atuh sugan we Kang Bati ka simkuring mere amal amplop geus ya budak di tukang ieu nyemalanana salah wae aing teh butuh amplop butuh oge doa orang dia nyantok duit mudah-mudahan tukang Bima guru simkuring pun lancar sama profesina tukang ngacak-ngacak berkat raja berkat mantak awak lagi kos kardus awakna gede tapi ganteng bodas bule jangkung gede aing geuneuh puas uyuhan we teu palaringsan ceuk ibu teh nyake teh ku kitu-kitu teuing biasalah simkuring mah kieu ge jiga model ngasa teh monyet ari urang dia urang ibu-ibuna monyet cenah ka simkuring ya Allah ya Rabbana kiai ieu mah ngondang ka dieu teh aing ka kakara saumur-umur sebutkeun monyet urang dia bios mudah-mudahan tukang Bima panjangkeun yuswana ku Allah bari barokah amin keluargana sing sakinah mawadah warohmah cenah kamari ayeuna niatna bade umroh bade mangkat ka tanah suci Mekah mudah-mudahan sing barokah hasil maksud amin ya rabbal alamin yakin simkuring mah mantena bakal ahli surga amin naon sababna jelema nu bakal asup ka surga mah nu budak timbanganana manehna eta timbangan amanah maksudna mudah-mudahan panjang yuswa bari barokah amin ya rabbal punten kasepuhan dagaringanan kieu nya ku zaman ayeuna mah matak simkuring ge dihudangkeun we heula ayeuna mah atuh da simkuring mah ibu bagian nasib deui wae naik kana panggung teh atuh bagian cengharna ku sambutan bagian lelenyepanana ku kori bagian unutan ku sambutan deui wae na bagian molor dikaingkeun ieu teh matak urang geuingkeun we heula bener teh matak lamun simkuring ujug-ujug ngaji serius yakin anu hadir ti ayeuna bakal bersatu bersatu barbar beak eta tungtungna mah mata urang kieu we mudah-mudahan bungahna ayeuna urang lain keur maksiat bungahna urang lain keur nyieun dosa ka Allah tapi bungahna urang saking ku bungahna dina peuting ayeuna sabab urang keur ngagungkeun kana maulid Kangjeng Rasul mudah-mudahan bungah ayeuna sing ngajadikeun bungah di akhirat di poe kiamah sing diakujan untuk umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu terakhir simkuring kadah izin heula jeung urang dieu ibu punten biasana adat istiadat sok sanajan bari masih keneh sa Jawa Barat beda wilayah beda daerah tina bahasa sok rada beda punten ibu simkuring mah asli ti Bogor cek tadi teh kajen teu nanya oge da urang Bogor mah katelahna heuras geunggerong disebutkeun heuras geunggerong teh naon kasar simkuring mah nyariosna bios kasar bios kasar bios da simkuring mah laras ibu mata ngomong kasar oge makhluk kasar nya lamun urang diengkeun hayang penceramah anu bahasana halus ondang kiai ti makhluk genderuwo nu datang melati lingkarna hati cempaka mekarna dada teka selip-selip dina hati teka selap-selap dina rasa kembang Tanjung nugu mulung netembayan kana ieu bubuka teh aya deui bahasa anu leuwih utama tur peryoga angin puja ka Allah anu maha kawasa rehna dina ieu bangsa urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaranyok hebak marbayaksa sok sanajan bari jauh di jugjug anggang di teang ngalet ngegei ngabandalet ka ieu tempat sejak urang ngagungkeun kana maulidna Kangjeng Nabi anu mulya dibarengan neangan ilmu pangabisa pikeun ngaronjatkeun iman sinareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala shalawat atau sinareng salam anu mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjunan alam Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teh hilap ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabiin atba'i tabiin ulama amilin khususna umumna pikeun urang sadayana wabil khusus anu ngariung di tempat umumna kaum muslimin wal muslimati mulai masyrik dugi ka magrib anu nyukluk jalur neplak pola sakumaha ajaran Kangjeng Rasul mudah-mudahan ku hasilan ariungan ieu urang sadayana ku Allah sing diparanjangkeun yuswa bari barokah amin dijembarkeun milik rizki anu halal buat bekal ibadah ka Allah sing dijauhkeun tina berbagai macam balahi dunia balahi akhirat dihasilkeun sagala pamaksadanana atuh bila mana teh mah urang sadayana cundukana waktu ninggang kana mangsa aja datang maut ngaranna mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing dimautkeun kalayan maut husnul khatimah
mautnya nak iman sareng Islam aya dina rahmatna Allah kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Para jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok koronyok hembak marbayaksa, belaan poek di oboran, belaan leur di teukan, belaan rieu di bodrekan, belaan hujan di payungan, jauhna di jugjug anggangna di tiang calikna di tempat selapkeun dina hate urang ku tilu perkara paniatan anu hade. Yang pertama ibu niatkeun dina peuting ayeuna bahwa urang jauhna di jugjug anggangna di tiang teh sejak ngagungkeun kana maulidna Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan urang sadayana sakumaha carios Kangjeng Rasul, sajelma anu ngarayakeun, sajelma anu ngagungkeun kana lahirna kaula eta jalma bakal menang syafaat di kaula calikna di tempat pinu pangharapan urang di akhir poe kiamat sing kenging syafaat Kangjeng Rasul. Amin. Nomor kaduana sok sanajan bari jauh di jugjug anggang di teang alet ngengkei ngabandaleut kaya tempat niatkeun dina hate urang sejak silaturah anu matak ngajadikeun dina silaturahmi hiji diparanjangkeun dimurahkeun riz, dilobakeun dulur duit deui teh. Nomor katiluna sok sanajan bari jauh di jugjug anggang di teang ngaleut ngengkei ngabandaleut ka ieu tempat samata-mata urang ngalaksanakeun perintah Allah jeung Rasul nu ngaranna tolab ilm. Mudah-mudahan atuh diniatan tolab ilmu urang sauihna ti tempat yang pura dosa ku Allah Subhanahu. Para jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah tos moal panjang lebar naon anu baris dibahas. Bongan dina peuting ayeuna aya acara muludan. Bari dibarengan haolna kasepuhan urang sadayana selaku pimpinan pondok pesantren ieu Darussadah. Mudah-mudahan ieu tu almarhum senantiasa aya dina rahmatna Allah. Kunaon aya ngajingjing kursi atuh ieu teh. Biasana kursinan empuk geunaheun. Aing keur mah tadi diuk wae ipis. Diberi kursi tuas. Uyos teu naon. Tak jadi aing poho deui. Mudah-mudahan ya almarhum anu nuju dihaulkeun ku keluarga besar pimpinan pondok pesantren senantiasa ieu aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin matak ti ayeuna ibu tanamkeun keyakinan jieun anak urang citak anak urang sina jadi budak anu soleh. Kumaha budak anu soleh minimal dina sataun sakali sok mengenang kana jasa indung bapana anu geus teu aya. Minimal dihaulkeun. Yakin si dina peuting ayeuna selaku ieu almarhum keur dibere bungah ku Allah Subhanahu wa taala sabab keur dibungahkeun ku anakna dalam dunia mere ganjaran mere pahala ka jero kuburna sabab teu Kangjeng Rasul inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat eta dina kitab Pusmuriah tingali satiap pagawean-pagawean jalma anu hariduk tegasna urang selaku anak eta pagawean anak ku Allah teh bakal ditepikeun bakal diturunkeun ka indung bapana wal amwat anu geus mararawat di jero kubur. Pain kana khairon maka lamun anakna eta alus sapopoena waktuna ngaji waktuna salat boga rezeki sedekah maka eta kabungah dengan sendirinya ku Allah diturunkeun ka indung bapa di jero kubur dugi ka ahli kubur urang teh ngaduakeun indung bapa Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah muga cenah Gusti anak abdi teh tong waka dimaotkeun sangkan anak abdi menang pituduh heula ti Gusti tegasna ngaduakeun ahli kubur ka anak-anak dalam dunia anu senantiasa nyeun amal hade maka ku ahli kubur didoakeun oge nu hade panjang umur bari barokah amin ya robbal. Oge anu kaduana citak jieun anak urang sina jadi budak anu saroleh. Kumaha carana budak anu budak anu jadi oh nya bibir aing pajejeut. Nginum heula ah. Nah cenah kieu teh kaloba cetah heula daripada kebesekan wae. Kieu ditampi. Rumah santren cai herang jadi kiai herang deui wae bisa kamu jair wae aing teh meureun bagaimana aku kan betah ceramah setiap aku manggung selalu gelisah jangankan kau suguhkan kue kesukaanku secangkir kopi pun tak tersedia sia dibawa edan mah tepuk tangan we gerak
Entong panitia tong nyen kopi entong wios entong amis teuing. Tah ibu citak anak orang jadi budak anu soleh yakin ibu budak orang dia sok tong boroning ayeuna ibu-ibu anu marake tiung sok ka madrasah pada ngariung tong boroning bapak-bapak anu marake kopiah ketol berjamaah ka madrasah cacak-cacak jelema can beukir kana salat oge yakin ibu anak teh hayang boga jadi anak anu soleh. Kumaha kuncina hiji kuncina lamun hayang boga anak anu soleh deukeutkeun ti ayeuna jeung jalmi-jalmi anu saroleh amin ya Allah ya Rabbal tegasna singkatna garis bawahi lamun hayang boga anak urang anu soleh ti ayeuna pasantren. Nah kan denge kurang dia bener kan aing mereka ngomong gitu karena kamar di Banten dia bahasa rada heudah saeutik punten Kang anak urang pasantren jeung sebagai santri tadi jeung sambutan santri jangan merasa gengsi jadi saya santri. Iya, jadi poyokan santri macana santri mah santri lobana penyakit bud. Santri mah lobana boga penyakit bud. Bios lah kudu oge nu penting kiaina milu bu. Bunga. Da ka kiai ngaduakeun budug santrina. Ayeuna mah beda jeung baheula. Ayeuna mah santrina santri zaman now. Bener. Kumaha santri zaman now? Buuk gala lonrong. Bener. Bener buuk gala lonrong. Tapi cek sim kuring alus deh alus mending keneh buuk gondrong kaluar ti kobong daripada hulu botak kaluar ti penjara itu hidup santri hidup ayah sairan jang santri ieu saira nu kahiji khususna ka para santri ulah ka hayang gaduh istri lamun encan bisa ngaji lamun encan bisa ngaji ieu sair tanu kadua khususna ka para pemuda ulah ka hayang rumah tangga lamun encan bisa usaha lamun encan bisa usaha heula ceng cakra kawin teruskan kabaraha ayeuna katilu ieu saira nu katilu khususna ka para ibu-ibu ulah ka hayang boga incu lamun encan boga minantu lamun encan boga minantu sok aya nu hamil ti payun kabeh hamil mati payun bisa di dieu saya tukang urang dieu ieu saira tanu kaopat khususna ka para umat geura boro-boro tobat sabab dunia tereh kiamat sabab dunia tereh kiamat tapi kabar hiji Kang hayangna 10 kamari mah keur ngaji di Banten hiji teh 250.000 nya jai di Banten babina 10 we nya gampang hitung panitianya arak baraha bieu ibu aya nu ka 5 opat wae sia ieu saira nu ka 5 khususna ka para ulama moga-moga dipanjangkeun yuswana bari barokah ilmuna bari barokah ilmuna ieu saira tanu ka 6 ngajina kudu dilanyep-lanyep sabab ajang kahirupan hidup ka Allah bakal nyang hareup ka Allah bakal nyang hareup geus nya genep bulannya kagok sih karena kurang diwani nitah kaing eta baraina bebereskeun lah ieu saira nu ka-7 khususna ka para sepuh ka Allah tong wani jauh bisi hirup urang ripuh bisi hirup urang ripuh ieu sair nu ka-8 khususna ka para parawan lamun hirup hayang aman eta orat geura tutupan eta orat tos 8 jang yang latihan lagi 37 di imah sayang 10 deh 2 deui
Isair nu kasalapan ti tadi aing cacalawakan betenggeus kekerebekan sabab tadi canya tuan geus beres hiji deui bereskeun iya saya nu kasapuluh ngajina geus teu pararuguh dibarengan panon tuduh awak oge geus karasa ripuh geus beres geus ripuh eta urusan para jemaah sadayana hiji urang teh ngayakeun haona kasepuhan urang nomor kadua urang niatkeun dina hate sejak takliman wa takriman kana maulidna Kangjeng Rasul ngan sim kuring moal nerangkeun bab lahirna Kangjeng Rasul sim kuring mah arek nerangkeun bab masalah muludan acara muludan bisi urang dia muludan mah tiap tahun dirame-rame muludan mah tiap tahun dirayakeun tapi urang dia can nyaho naon anu ngaranna muludan cing akang ece naon ngaranna muludan ka dieu nu bokeunana tong ka dinya atuh ka dieu aing ngomong jeung saha itu ka dieu nyahoreun aing Kang apa ngaranna muludan Kang ece rek ka mana arek muludan ka mana atogoh naon ngaranna muludan heuh we diuk 16 minum nyanet balik mah besek ceuk urang dieu mantak engke mah lamun anu nanya da urang mah ahli ngaji sok amada sajawabna ku ilmu. Ada salah satu ulama, ia ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar. Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar ini yang punya julukan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena apa? Karena dia dilahirkannya di kota Suyut. Mana cenah Ustaz kota Suyut? Kota Suyut itu pertengahan antara Israel dan Palestina. Israel, Palestina, di tengah-tengah ada kota kecil dan itulah namanya kota Suyut dan disitulah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dilahirkan di kota Suyut pada tahun 911. Bahkan beliau ini termasuk kategori keajaiban dunia. Karena apa? Karena saking ku pinter-pinterna Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar atau Nabi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, saking ku pinter-pinterna karangan kitabnya lebih dari 700 jilid. Lebih dari 700. Bahkan ketika Imam Syafi'i meninggal, itu jabatannya pindah ke Al-Imam As-Suyuti, nyata menjadi Al-Imam Syafi'i Asghar saking ku pinter-pinterna Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa pendapat beliau tentang acara muludan? Dina kitab Al-Hawi lil Fatawi dia berpendapat mahwal maulid naon ngaranna muludan mahwal maulud sarua bae tina walada yalidu lidatan wa waladan fa huwa walidun wa ka mauludun mulud urang dia mah ngomongna tika monyong bulan mulud padahal mah teu aya bulan mulud mah aja teu aya ge Robiul kan kadang-kadang punten kiai loba ngaku umat Islam tika we kiwari teu apal kana bulan sorangan benar sok coba bulan sorangan lamun ibu-ibu titah naik kana panggung di kuliah 100.000 nyebutkeun bulan sorangan loba nu balik jigana loba nu apa loba hiji bulan Muhar sok jawab sing tarik hiji bulan Muhar 2 3 Allah mulu udah Jumadil Robiul Jumadil terus bulan terus bulan lain Rawah Sa'ban ngesaban Ramadan aing geus Syawal Julqodah tadinya kan hafid geus Julqodah Julhijjah ai urang dia eueuh apal bulan Islam oh coba geus satalan naon hafid haji Muharram Safar si hafid ngaji di jalan nyakar ya Allah ari ngaku umat Islam loba keneh umat Islam loba keneh jalma teu apal kana bulan sorangan teu cara ibu-ibu kana bulan batur mah bulan Masehi tika apa ti Januari ka akhir bahkan bulan batur mah dijieun kenang-kenangan ngaran urang anak ibu lahir bulan Januari pedah bulan Januari lamun lalaki diaranan si Januari Pak Ustad lahirna anak urang lahirna awewe dina bulan Februari diaranan Febrianti lamun awak lalaki Febrianto
lahir bulan Maret diarana Maerot. Maerot bulan Maret eta. Lahir bulan Agustus. Lamun awewe Agustiningsih. Lamun lalaki Asep Agustus eta teh. Lamun bulan Juli Julianti, Julianto. Yuni. Ulah cenah ustaz make ngaran bulan batur teu naon, tapi ngaku umat Islam baiknya yang kalau laki-laki pakai Ahmad atau Nabi Muhammad atau pakai Abdul. Mimitina budak-budak zaman mungeun dipake ngaran Islam aya mah. Kamari aya bari sakola ngadat ka bapana. Bapak kunaon sia teh? Ngaran ganti kunaon Mung Abdul Rahman. Ari kitu kunaon aing di sakola dipoyokan Oman. Gua gaul bro, eta anakna ka bapana. Gua gaul guys. Kerusum eta bahasa gitu, teuing eta bahasa anak-anak zaman now geus teu warauh aing. Atuh heueuh ceuk bahasa teh aya baheula mah bapak aya mah bokap. Baheula umi nyokap. Baheula mah akina nyekop. Datang ninina nyokep. Datang uakna uakap. Datang kakakna jadi kakap eta. Ya Allah, teuing bahasa-bahasa zaman now, nini zaman now. Kumaha nini zaman now isuk-isuk poe Minggu lari make celana legging, mana warna pink dina bujur gambar Hello Kitty. Amin. Peribahasa gaul tat ulah ngaji wae gerak cenah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Matakan kita artikan ini yang namanya mulut. Nah, saur eta ulama ma huwal maulid, naon sih nu disebutkeun acara muludan? Anu kahiji huwa ijtima'un nas. Di eta tempat bisa dikatakan ini acara maulid atau acara muludan. Dina eta tempat kumpulna manusia tayuna. Tapi tiap kumpulna manusia itu bisa dikatakan acara muludan. Sabab di pasar Cianjur ayeuna teh kara rumpul. Keur naon eta? Keur balanja. Di puncak atau Cianjur Cipanas berarti itu ayeuna teh kara rumpul. Keur naon? Nalongkrong. Jadi yang namanya acara muludan yang pertama kumpul manusia, tapi tiap kumpul manusia itu bisa dikatakan muludan. Atau naon kadituna? Wa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Bisa dikatakan ini acara muludan kumpulna manusia terus dibacakannya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Parantos tadi kori subhanallah lobo eta kori tadi nutrio ayat di luar. Ya Allah kudu hayang teh ibu-ibu urang dia anak urang bisa ngaji subhanallah ibu. Jangan jadikan kebanggaan anak teh pangkat jeung jabatan dina otak teh dunia wae wungkul. Pan di ditu mah aya peda anak teh profesor doktor wang weng diagul-agul ka tatanggana. Datang ke ustaz doakan anak saya mah sukses aya amang bangga. Oh ustaz aya bangga kumaha coba. Anak saya mah ustaz ayeuna di Jakarta pangkatna ge doktorenos. Gajihna gede ustaz. Bahkan ayeuna anak amang teh ya ustaz anak amang gitu ngomong lagi. Nulis muka di usaha di Jakarta boga perusahaan karena loba omset lagi sabulan 200 juta ustaz. Beunghar anak amang mah. Amang bagja. Oh ustaz ari teu bagja kumaha? Amang baheula keur nyakolakeun tika ngajual tempat, tika ngajual sawah, tika beak motor, beak kongkong indungna nyakolakeun ti mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S bonbon, S keprok, S nonong, enak banget. Tika beak sawah ustaz ayeuna teh geus sukses. Amang bangga. Ari teu bangga kumaha? Amang teu ga imah ku anak amang diimahan. Amang teu ga motor, amang dia motoran ayeuna. Terus eta budak amang sok salat. Can pernah nempo eta mah. Anak amang eta sok sanajan beunghar bisa ngaji, can pernah hadeng ya ustaz. Sok sanajan indung bapana dibagjakeun di dunia ku pangkat ku harta jadi anak, tapi anak dianggap harapan nol dina didikan agama. Sok sanajan indung bapak tukang madrasah, sok sanajan indung bapak tukang salat, tahajud di pigawe, duha teu kaliwat, komo di pardu, tapi urang ngantep karep ka anak terdidik dina agama, siap-siap ku anak digusur kana neraka. Sumana mantap deketkeun ti ayeuna lamun hayang boga-boga anak anu saloleh teh deketkeun asupkeun ka pasantren, deketkeun jeung jalma-jalma anu saloleh yakin bakal jadi anak anu saloleh. Naon sababna? Ai anak mah ceuk akang, ai budak mah kumaha diantep karepeun gaul sapopoena. Lamun anak urang gaul jeung tukang copet kadituna anak urang bakal jadi bener.
anak kurang sabapoena deket jeung tukang mabok kadituna anak kurang bakal jadi tukang. Anak kurang sabapoe deket jeung tukang parkir kadituna beta anak teh bakal jadi tukang. Tapi anak kurang dideketkeun jeung jami-jami anu saroleh, anak kurang dideketkeun jeung ulama, anak kurang dideketkeun jeung para kiai, anak kurang dideketkeun jeung para santri, tegasna jami-jami anu saroleh, yakin anak kurang bakal nuturkeun anu dideketkeunana sesuai dengan keinginan urang dia, yakin bakal jadi budak anu saroleh. Amin. Ya Rabbal. Mana contohna tuh salah lantri ayeuna subhanallah tong ditempokeun ayeuna na santri mah ibu. Subhanallah, di masa yang akan datang ketika ulama tos teu aya, ketika kiai geus sarasa diteang, yeuh santri anu keur aya nama santren anu bakal dibutuhkeun ku masyarakat. Hidup santri. Ya Allah. Lamun hayang meunang ilmu nu mangfaat santri, kunci nama kudu dua teh loba. Hiji hormat ka guru, dua cintai kedua orang tua, cukup sakitu oge. Tayangan mah keberkahan sok sanajan anjeun lila mas santren tapi dina hate ngagiclek aya teresep ka kiai maka moal dihasilkeun ilmu anu manfaat. Komo bari nganggap enteng ka guru mah. Naon Allah bakal mere musibah ka jalma anu nganggap enteng ka guru kutilu musibah. Yang pertama bakal dileungitkeun tina talaranana. Sok sanajan bari keur ngobong alfiah dipake ka kamu oge. Leungit talaranana moal manfaat ilmuna. Subhanallah, da punten-punten kiai, punten-punten abah, ku zaman aya nama punten emang geus zaman era globalisasi. Akhlak, adab, kelakuan anak, arek santri ka guru, arek anak ka kolot akhlak subhanallah. Loba kejadian di mana-mana, anak geus wani maehan ka kolot, lain berita hoax, lain berita bohong, bajak berita di mana-mana. Lain akibat anak-anak teuing introspeksi diri sebagai orang tua sejauh mana anak orang dididik dina agama sabab yakin ku agama mah bisa nuyun anak jadi soleh. Subhanallah. Wah teh baheula mah Kang punten sim kuring kadu sepuh baheula lamun ningali kolot kenyang hunjar yeuh nalawang panto arek ka tengah imah boro-boro wani ngalengkahan karena kadenge batuk lagi geus keung beuni sorang kadenge meong ngagerem baheula mah Kang ka kolot bener. Tika hayang katang haimah teh nguriling ka dapur hayang katang haimah teu wani ngadegetan kolot baheula mah. Oh ajrih hormat ka kolot baheula. Budak ayeuna anu teu aya didikan dina agama bapana kenyang hunjar bari ngopi lalong pato bari udun budak mah cengkok. Bapana kadumpak ngacengkang. Kopina bahe. Beheungna katincak ngek. Cek bapak goblok si aing kenyang hunjar di dia make atau bapak di dinya diuk nangeser. Ya Allah leheung keneh bari doraka oge. Loh bak kejadian anak wani maehan ka kolot ayeuna. Subhanallah, mantap ketika anak pergaulan lihat Bu. Anak mah kewajiban kolot teu loba kun 5. Budak. Ari budak teh singkatan. B-U-D-A-K kewajiban kolot budak. B-na kewajiban kolot kalau jadi anak. B-na bersihkeuneun. Anak urang teh bersihan disunat. Nomor kedua huruf U anak urang teh uruskeun. Kewajiban kolot urusan anak. Tina pakaianana, tina daharna. Nomor katilu huruf naon tina budak. Huruf D I D teh kewajiban kolot jadi anak didikeun tak ieu ngadidik nona hese teh. Kita sebagai orang tua harus mampu menjadi contoh bikin anak. Jangan hanya mengasih contoh ke anak. Dulu tuh zaman sekarang ini yang susah itu cari orang tua yang bisa nganu menjadi contoh bikin keluarganya. Ya toh? Ya nganu itu kan gak banyak kejadian sekarang. Itu banyak kayak gitu. Jadi ngokewang kadinya orangnya. Ya Allah, Ibu subhanallah ku zaman ayeuna. Anak-anak anu zaman now geus kurang didikan dina agama, bahasa ge geus sarua model tadi akhlak kelakuan ka kolot sadaya hormatna. Dia kewajiban orang tua tuh Bu, orang tua kewajiban orang tua ka anak teh ngadidik lain ngabejaan diparentaku Kangjeng Rasul adibu auladakum didik anak anjeun teh kunaon ku tilu perkara hiji hubillah sinya citaeun ka Allah deukeutkeun atuh moal ka mengenal ka Allah jeung ka nabi lamun eta budak dijauhkeun jeung para ulama. Mantap ti ayeuna deukeutkeun jeung para ulama, didik anak urang ulah ala kadar di bejaan. Ari kitu ustad aing ngadidik jeung ngabejaan beda jauh. Beda.
ari ngabejaan mah kos kieu ketika ngong ajan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cek bapana teh ceng, jang kayak kasep HP simpen ka masjid sih itu. Maghrib ka masjid. Bapak, tanggung aing bola teh beres. Ngabejaan eta mah ka anak. Ibu-ibuna sarua neng gelis atos maghribnya neng ke madrasah ngaos indungna kalkah nonton TV di ditu di dia mah sarua kana kemanitah ngaji indungna kalah nonton TV bapak nanya gitu deui kana ngaji tepati beuki mun disamper pangaosan alasan nyari sampean tecarakan dangdutan jauh ge kukurusukan eta komola mun aya wayang jauh-jauh ge diteang masjid musola corengcang salat tiluan ge jeung tihan tecarakan dangdutan mun lebih nah aya di masjid bener teh bah subhanallah da ku zaman ayeuna mah jelema ngabangun masjid teh subhanallah ngan pa agreng-agrengna we unggul masjidna mah agreng masjidna mah caang lampuna caang jeung makmum-makmumna heuh salat maghrib 3 jajar salat isya 2 jajar salat subuh 2an we ngajajar di 2 coba lamun subuh teh grup metik unggul deh di mana-mana ieu mah da eueuh budak ora anu haleuangan subuh jaro bibil Mustofa teh di masjid teh aya nama asa hese. Grup metik wungkul aki-aki. Lamun ngagingkeun subuh teh bukuh kadengena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu gerah-gerah, waos kantun opat, cek urang mah waktos tabuh opat beureun kan, sabab huntung geus ompong nyebut waktos tadi waos, waos kantun opat gerah-gerah, bisi kaberangan. Ari geus gugah mah geura ka cara deui bares teh cai mah heuk arek sare deui mah aki-aki gelo ya Allah kadang-kadang aki-aki teh sok loba poho balaweung ka ditu napa aya aki-aki teh kade gotong ku budak mora diserapkeun ngana bedug subuh ajan teu beres-beres ngasyhadu alla ilaha illallah Rincuna di tukang nyahon abah salah ai aki-aki egois saya menang sorangan kumaha ieu geus anu ajan goblok cicing sia as-shalatu khairum minan naum hayang bulutan lagam pos batur ai napas teu neping kaco ka ditu napan as-shalatu khairum minan nanahaon nanahaon gitu ya Allah ya Rabbana ya Karim antak benar penghuni masjid yang memang rada hes benar ibu saya bukan berbicara bohong logika dan kenyataan banyak sekarang masjid-masjid yang wah super mewah pakai AC lampuna caang bahkan mewah ta masjid sina rada harares kitu ge sarua jeung majelis taklim kan disimkuring subhanallah mantap paingan jeung paingan ku zaman ayeuna Allah geus berbagai macam musibah ku Allah diturunkeun ka alam dunia teh kunci nama hiji geus loba teuing jelema teh eling ka Allah ditegor ku Allah urang teh ceuk alam dunia teh di Palu anyar keneh aya tsunami cacat-cacat di Palu komo lamun dipacul meureun di Palu aya tsunami di Palu belum tertanggulang belum beres daerah tsunami di daerah Banten belum beres tertanggulangi di daerah Pelabuhan Ratu terjadi longsor can pari beres di daerah Bandung Barat terjadi lagi longsoran dan banjir bandang Bandung Barat can beres Gunung Sing Beledung Gunung can pati beres timbul aya penyakit corona jelema tapi di Bogor anu nuhunkeun aya corona teh anu nuhunkeun itu mah aya corona
Nini keur ngahuleung naluang bantu. Aya petugas desa mau bantuan, beas 2 karung, Indomie 1 kardus, minyak setengah kilo, duit 100.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bapak Lurah, aya naon? Nini keur naon aki we? Nini mah keur malaweung. Nini ngasolat, geus tadi salat mah. Tadi cenah lohor ge ku 2 rakaat cenah mah teu mampu obat mah cenah. Aya naon cenah Bapak Lurah kade ieu cenah mah aya katitipan, aya sumbangan ti saha? Tadi corona alhamdulillah ya Allah diku bager-bager amat si corona. Mudah-mudahan dari si corona teh sing banyak yuswana Gusti. Si corona mere bantuan ka emak tuh nganuhunkeun. Ya Allah kusabab corona, tapi punten Kang, kalau bukan masalah penyakitna, anu jadi masalah loba jelema keimananna kagicelekeun ku sabab si corona ieu. Loba keneh jelema anu sieun ku penyakit daripada sieun ku boga penyakit, benar. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jelema pariweuh cek pamarentah teh ibu-ibu bapak-bapak keluar pake masker, marake masker eueuh cangcut dipake ka dieu beuliwengkeun. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, emang cenah ulah Ustaz pakai masker, pemerintah nyuruh orang pakai masker, silahkan ikuti peraturan pemerintah, kita jangan melanggar. Cek pemerintah sababna punya alasan pemerintah sieun rakyat negara ini sok pakai masker, terus ayeuna pakai hand sanitizer. Eta pajeut aing ngomongkeun eta teh handset tataser eta atuh datang ke tukang macul aya ku bahasa Inggris geus we datangkeun atuh ka tukang macul mah alat kokobo kitu geus. Ya Allah kita ikuti aja peraturan pemerintah, cuci tangan kekemu kudu loba, urang mati baheula memeh ngeut balik oge geus kokobo wudu mata kalamun wudu teh kekemuna si lila kok kemukeun belah dia hareupeun sina leungit si corona teh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, bukan masalah penyakit, nah penyakit mah geus biasa. Baheula oge can aya corona, penyakit jelema mah loba nu rawat bener teu? Ya Allah, cek pemerintah teh wayahna untuk mencegah penularan ieu COVID-19. Beunang atuh. Heuh eta COVID 19 wayahna masjid kosongkan atau bikin atoheun we sa teh ka masjid. Ai amang teh ka masjid, corona. Ulaheun lain nama. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kade bu masalah keimanan seharusnya apa? Ayat janji Allah dina Al-Qur'an urang poho. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Genaheun teh Bu? Genaheun teh? Jelema bonge nya betul genaheun mah. Itu kareng-kareng beuheung. Saur Allah dina Al-Qur'an wallahu alam bihaqiqatil murad. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah teh bakal dibikeun, rahmat Allah teh bakal deukeut, rahmat Allah teh bakal diturunkeun ka saha ka jalma anu daek nyeun amal halus. Ketika Allah nurunkeun penyakit ka alam dunya kudu mah loba we sia kiai mah. Atunya tumpangkeun abeas 4 karung, rokona sampun nami 4 salop. Indomie 4 kardus, tapi orang dimanya Ustaz eta mah kitu ning ibu ngabelaan karena kapangkatan dunia, tiga beak sawah beak kebon nyakolkeun anak, hanya ngabelaan perkara dunia, tapi ibu tidak merasa rugi tantana uruh dunia jabatan jeung pangkat dunia lamun teu didikan dina agama bisa nyalametkeun ka indung bapa da dunia jeung akhirat. Tapi bikin akhirat udah mah dipenta ayeuna duit ku kiai asa gede bener teh, padahal mah kiai teh jang nyalametkeun urang, nah anak urang teh bisa ngaji teh Ustaz. Pirang bara ibu-ibu teh datang ka Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz punten abdi bari ngamarega anak abdi pangmamagahankeun ngaji, anak abdi sabisen salat, ai Ustaz ngarokon naon? Sampurna mil. Wios Ustaz masih ngusul pamagahan anak abdi. Wios sampurna mil mah sabulan 4 slop ku aing disuruh. Kitu atuh. Ustaz osok dahar artinya osok patah hirup oge. Dahar sampai bala liter 5 liter. Ini loba anak pan genep. Geus 5 kali 3 tabara 150 liter 2 karung Pak Ustaz. Sabulan tak abdi subuh. Pak Ustaz sing husu memagahan anak abdi. Minyakna tah disubuh ku abdi.
anak jajan nah diberi ku abdi yang penting Pak Ustad serius jeung husuk membagan anak abdi cek eta kiai alhamdulillah ku abdi ditampi beres kabeh itu jebret kewajiban eta guruna memagahan semangat Kang beas 2 karung numpuk sampurna mil ngalia kopi aya Indomie numpuk menanti jelema eta mamagan ngajina eta serius alif buah tilu poe budak eureun di ngajina kunaon saeureun boge jaya aing coba ya Allah didik anak urang didik sina ngartieun ti anak agama atuh leuheung we ibu teh ketika sakaratul maut teh ngajepat ngaler ketika urang keripuh sakaratul maut teh aya anak anu nuntun urang boga anak tilu bari saeun ngaji ibu jeung bapak ke sakaratul maut ngap keripuh sakarat datang anak urang anu kahiji bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum la yu'minun nikmat karasa ku indung bapak benar coba anak-anak anu kahiji dari balik di pasantrenan terus hudu nyokot Al-Quran bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in si kodirna we mau apa mantap mangga ibu tinggal lihatkeun dalam mobil mangga tinggalikeun atunya heuh aing moal ka ngaji atuh aing ngaji ibu neuleukeun dalam mobil kali itu tak kieu ngaji geunaheun sisi jalan teh loba iklan teh liwat mobil eureun geura atunya heuh teh eureun bahaya urusanna aing ngacapruk ibu ninggalikeun mobil ka dieu anak anu kahiji deui dituyun emak bapak teh keur sakaratul maut sok kuning dituntut diharewosan indung bapana keur sakaratul maut teh bismillahirrahmanirrahim ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus ku anakna dituntun kalimah tauhid Allah la ilaha illallah dengan begitunya yakin indung bapana bakal maut husnul khotimah nuturkeun ucapan anakna di dunia ketika sakarat indung bapana disyafaatan ku anak diselametkeun ku anak anu soleh anu bisa ngaji dari sakarat ku anak dituyun karena jalan selamat ti Allah komo di akhiratna terus malam Jumat ngajikeun Yasin subhanallah coba ibu boga anak pangkat jeung jabatan beungarnya heueuh tapi teu bisa ngaji acara balik di mana-mana bapana keur sakarat bapak nyebut pak nyebut cek bapana nyebut naon saya teh keur itu teh nyebut cek bapana ya Allah datang indungna pamajikanana bapak sing jongjon arek maot mah tong loba teuing pipikirankeun sawah anu loba masih jajang anu ngurus sawah anu eta anu disarokeun si adang eta anu ngurus keun aya warung hareup neng we nu ngurus eta bapana arek maot teh jadi ka ngorja teuing goblok si aing can paeh we aing ngarampok jadi ya Allah kita kembali lagi jadi nomor 3 dek didikeun anak urang kewajiban kolot ngadidik dek nanawan na arahkeun anak urang teh ibu arahkeun mane jadi naon jadi kiai pasantrenkeun ada jadi naon pejabat sakolahkeun ada jadi naon jadi tukang ojek belikan motor gitu arahkeun anak urang tatina budak anak arahkeun kana kewajiban kolot nyaeta kawinkeun beres mah dikawinkeun anak urang beres tawa salam kewajiban kolot geus kudu ngadidik dina sababna geus cupar kewajiban kolot dina budak be na bersihkeuneun na uruskeun de na didikeun na arahkeun kana kawinkeun beres kolot mah ucap kaki ya Allah mantap didik anak urang sini jadi budak anu soleh kolot maka anak teh begitu subhanallah nyaana bu anak urang ketika geus dikawinkeun pek anak minatu can usaha pek kontrak ibu sabeuting bisa sare teh mikiran anak sieun teh dahar bener teh indung maka anak berang jeung peuting mikiran anak anak aing teh dalaharan moal bisa sare moal bogaeun beas moal eta ka anak mah teh model kitu indung tika indung teh serungkuy jam 3 teh genep isu teh kontrakan anak arek ka mana cenah umi arek ka dieu cenah adun kieu ari kitu kunaon di kamar mandi saat cenah ditu mah pada maling ngarun kieu teuing indung mah ningali pabeasan anak bisi anak teu nyangu bisi anak kalaparan bener teh kolot ka anak model kitu aya nu isuk-isuk anak ka kolot ningali pabeasan aya
pangbeasan aya kan bari nyiuk sih eta mah. Ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, mantap didik anak orang dina agama supaya bari saeun ngaji gitu betos. Kembali lagi ke laptop. Jadi nu ngaranna muludan gitu teh. Jadi ngaji make judul teh beh teu kacakruk beh beres. Jadi nu ngaranna muludan wa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina eta acara dicaritakeunana diterangkeunana riwayat tentang Kangjeng Rasul, apakah arek akhlakna, apakah arek tentang lahirna, tapi teka terangkeun aya mah teka ceramahkeun tadi parantos kumaha sholawat marhaba eta oge sarua jeung kagungkeun nyaritakeun nerangkeun bab masalah Kangjeng Rasul. Kumaha kitu akhlakna Kangjeng Rasul tingali we dina berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu syadidal haya'i wat tawadhu. Kangjeng Rasul mah ageng kaisin akhlakna tawadhu kahandapeun ngahormat kasaluhureun ngahormat ka adik ngadidik kalajeng ngadidik nulung kanu butuh nalan kanu susah meleikeun kanu leueureun mere obor kanu poe. Itulah sifat tawadhu. Mudah-mudahan urang sadayana punya akhlak seperti akhlak Kangjeng Rasul, minimal pikeun sifat sombong dina diri urang insyaallah. Mantap dina eta acara bisa dikatakan ini acara muludan, acara maulid dicaritakeun riwayat tentang Kangjeng Rasul. Nomor kalimat urang da gancangkeun ieu geus rada ngalebat ya. Da bener aja. Ieu waktu jam 12 penting ya aing ngajina ka jam baraha. Biasa orang di lamun ngaji 3 jam baraha. Tong 3 jam 5, 3 jam 1 lah nya, 3 jam 1 siap. 3 jam 1 siap. Berarti urang dia mah jelema ahli ngawadul sia lah. Boro-boro ngaji eta setengah jam geus baralik. Nah, jadi dibacakeunana riwayat tentang Kangjeng Rasul. Terus apalagi bisa dikatakan di acara maulid wa ma waqa'a minal ayati dina eta acara dibacakeunana ayat suci Al-Qur'an yang bersangkutan dengan lahirnya Kangjeng Rasul. Surat apa? Neng gelis, Asep, surat naon anu bersangkutan dengan Kangjeng Rasul? Surat naon? Al-Fil, nikah segala macam. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Itulah surat Al-Fil yang bersangkutan dengan lahirnya Kangjeng Rasul. Ngan kade ka urang dieu neng-neng bapak-bapak ibu-ibu ulah nganggap remeh karena ayat anu pondok karena juj ama naon sababna aya jelema anu maca surat pondok jadi panjang. Pernah simkuring kejadian baheula keur mah grogi can pati biasa ngimaman ku kolot ditang imaman taraweh palebah maca wal asri ngacapruk jadi kana watini ka ditu kan. Bener lain cerita bohong. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin. Cek aing wal asri teh da pondok nah manjangan eta teh. Ya Allah, bener aing saking gugurugi mah kitu kuliah wala antum neangan lakum teu kapangih. Aya eta imam saking gugurugi wala ana abidum ma batum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma batum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma batum. Cek maung teh neangan lakum teu kapangih ta imam karunya. Geus grogi ta imam ngabejaan di haok reuwas imam ngahulat aing teh lakum cek maung teh geus pusing beureuh. Eta ngahulang lakum dino gomalam tolin amin lagi. Igara rotok terus nanti katukan. Ya Allah, dugaan gitu insyaallah orang tiasa nalarnya karena ayat suci juz amma insyaallah. Yang terakhir nomor kalimat. Jadi 5 perkara ya bisa dikatakan acara muludan ku 5 perkara hiji kumpulnya manusia. Nomor kedua naon dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga nyaritakan riwayat Kangjeng Rasul. Nomor kaopatna
dibacakan surat Al-Quran yang bersangkutan dengan lahirnya Kangjeng Rasul. Yang terakhir bisa dikatakan di acara maulid, summa yumaddu lahum simatun yakulunahu wa yansurifuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Jadi bisa dikatakan di acara muludan lamun beres acara eta aya prasmanan, aya kadaharan, intina mah baik deui mawa bes eta Inggris kiai mah sarapaleun teu diterangkeun deui. Summa yumaddu lahum simatun yakulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Beres acara nyata ditutup udah harap cek urang Bogor teh mah panginten sakitu we nya. Anu kabeh hatur mudah-mudahan manfaatna khusus keur sim kuring ibu-ibu bapak-bapak tong kabubar lamun acara can ditutup ku doa jadi cing we heula. Bu lamun ibu memeh acara can ditutup ku doa geus bubar berarti ibu anu pangrugina jadi jalma. Naon sababna? Ketika dibere sangu dicokot, ketika dibere daging ibu baralik matak paingan setiap beres acara kaya hikmah anu dibawana. Naon sababna? Ketika Allah diturunkan rahmat ku doa para kiai ibu geus balik mataknya dan dari heula calik heula lamun acara can ditutup ku doa anu balik teh heula didoakeun baik si pekat jurig di jalan atunya cecing heula matakan siap jurig eta para jamaah sadayana panginten sakitu anu kabeh hatur mudah-mudahan manfaatna khusus keur sim kuring umumna pikeun urang sadayana ka para masyayikhin al-kiram sim kuring jeung diapunten tina sabudaya kalepatan pilih aya lengkap samata-mata timbul tina kaburuan sim kuring leres mage samata-mata taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil kita dina piring dibungkus ku daun tangkil panitia ari ngai balik eta harus geura asupkeun kana mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.